Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Wa qala Syekh Ma'alif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Baraya ayeuna urang ngebahas tentang najisnya. Kemari beres urang maca logat tentang haid jeung getih-getih nu kaluar ti awewe. Ayeuna urang majeng kana halaman 17 an-najasah. Nu bade ngalogat mangga bil barakah mudah-mudahan logat anu kararosong sadayana kaisianku ieu video mudah-mudahan janten nambih kamanfaatan kangge sadayana oge amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu hilap bade sadayana di subscribe heula oge di share-share di komen-komen di handap bilih mah aya kakirangan kalepatan tiasa di komen di handapnya. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu ari ieu pasal mertelakeun tentang najis. An-najasatu ari najis eta hiya ari itu najis. Algo itu eta sabangsaning tataian. Al-baroju tegasna kokotor sapertikeun tataian. Wal baulu sareng cai kiih. Minal insani ti manusa. Warrausu jeung pirang-pirang kokotor min hayawanin ti bangsana hewan. Jadi ieu nyebutan heula jenis-jenis najis. Anu termasuk najis teh naon wae ta ieu. Warausu min hayawanin jeung kokotor ti pirang-pirang hewan makulin anu bisa didahar au goirihi atawa anu teu bisa didahar. Nah emang aya najis kokotor hewan tai hewan anu meunang didahar. Aya naon sapertikeun kopi. Kopi luwak atawa kopi anu disebut ku urang kopi careuh. Tah eta teh najis ngan pedah meunang dituang sabab naon jinisna masih keneh kopi. Nalika eta kopi kaluar tina bujur careuh dibersihkeun disucikeun maka meunang diinum dipake jadi kopi maksudna. Tah di dieu redaksina ieu makulin najis kokotor anu meunang didahar au goirihi atawa henteu meunang didahar. Wabi ibarotin jeung eta tetep tina istilah ukhra anu sejen. Cek pangartian anu lain mah najis teh kieu cenah. Mana kullu ma eta saban perkara khoroja anu kaluar itu emak min ahadis sabilaini tina pirang-pirang tina salah sahijina palawangan anu dua. Baik itu kubul atawa dubur. Terus naon deui cenah wadamu sareng getih. Tah getih teh najis. Wal qaihu jeung utah. Wal qai'u jeung nanah. Wal muskirul ma'i'u jeung arak atawa cai serapan anu jadi arak. Wala banul hayawani jeung cai susu hewan. Alladi anu layu kalu anu tara dituang, nu tara diinum ku manusa maksudna. Sapertikeun susu anjing, susu babi, teu meunang najis eta teh. Wal kalbu sareng anjing, wal hinziru jeung bagong. Wa kullu mayyitatin jeung sakabeh babangkean illa samaka kecuali lauk wal jaroda jeung simeut. Tah bangke lauk jeung bangke simeut mah teu kasebutkeun najis. Wal insana jeung bangke manusa. Kabayang manusa bangkena najis beureun bingung ngamandianna ge ngamandian dat najis. Teruskeun. Alladi ari anu yu'fa dihampura anhu tina itu ladi minan najasati tina pirang-pirang najis. Jadi aya najis anu dihampura. La yu'fa teu matak dihampura an syai'in naon bae perkara minan najasati tina pirang-pirang najis. Teu aya najis anu dihampura illa sab'ata anwa'in anging ku 7 pirang-pirang perkara, 7 pirang-pirang warna.
Al-awwalu nomor kahijina eta al-qalilu najis anu saeutik minadami tina bangsa getih awil qoihi atawa nanah ida sakoto di mana-mana paragat di mana-mana tumiba itu najis ala saubin kana baju ao badanin atawa kana awak misalkeun ayat utah atau getih anu entrep tumiba kana awak jeung pakaian urang nalika keur salat maka eta utah eta getih anu kaluar saali teh dihampura najis najis nama ngan sah salatna dihampura ku aya datangna najis. Asani nomor kaduana al hayawanu najis hewan ala di anu ladama anu tengocor lahu di itu si hayawan ladama anu teu aya getih lahu di itu si hayawan naon sailun anu ngocor kal abu di sapertikeun reungit ida waqo'a di mana-mana tumiba itu reungit fito ami dina kadaharan wa mata jeung paeh itu si reungit pihi dina itu kadaharan misal urang keur nyangu heg dina beas teh aya sireum kabawa ka pasakan ku urang kaasakan eta sireum nepikeun ka paeh pas rek dituang eta sangu tuluy aya sireuman tah eta sangu teh teu jadi najis. Asal isu nomor katiluna eta an najisu najis ala di anu la yudrikuhu anu teu katingali itu najis najis aya najis nama najis ngan pada teu katingali si najis teh al basaru ku panon likil latih kusabab leutik-leutikna itu najis seperti mana seperti najis anu geus garing didinya teh aya najis tadi teh pedah geus kasampak aya beja aya orok atau aya budak anu kiih dina teras masjid misalkeun teh heg geus garing najisna teh urang teh salat di dinya heg aya nu ngabejaan eta ulah salat di dinya naon sabab aya tadi aya budak anu geus kiih di dinya can kaburu ka bersihkeun najisna maka dihampura sabab naon teu katingali ku urang nu keur salat mah atawa najis anu geus naon anu geus larut sapertikeun tadi sireum kabawa kapasakan dina beas atawa najis anu bentukna geus nguap jadi gas aya bangke geus naon geus ngabudah bangkena geus beku geus jadi bareuh geus jadi uap geus jadi gas gitu. Terus eta si bangke teh entrep kana awak urang nu ngalewat maka eta mah teu jadi naon teu dihampura si najisna. Arabiun nomor kaopat na eta tinu toriki kakebul di jalan an najisi anu najis al khamisu nomor kalimana eta damun getih adama mili anu ngocor min nafsi sahsin tina dirina sewang-sewangan tina diri manusia wa in kasuro bigoiri fi'lihi lamun mah loba bari teu naon anu teu dihaja teu ngahaja ngocorkeun getih saperti kumaha saperti keur salat aya reungit entrep nyoco ka urang teh teu karasa keur nyocona mah geus loba geus pinuh dina cocowanana ku urang teh karasa ceplot teh dicabok ku urang eta reungit nepikeun ka ngocor getihna tina reungitna atawa tina urut sedotan reungit tah eta teh dihampura dina salat da lain ngahaja di kumaha lain ngahaja ku urang dikocorkeun getihna. Al asadisu nomor kagenepna eta damul qomli getih kutu atawa seperti kita tadi getih reungit misalkan dina awak urang aya kutu dina buuk urang aya kutu nu murag heg naon paeh getihan tah dihampura eta. Wal barogisi jeung getih bisul misalkan urang keur salat heg bisul bucat rek kolilun eta koliluhu rek saeutikna itu getih wa kasiruhu atawa lobana itu getih dihampura tah keur salat misalkan keur salat bucat bisul dihampura najisna teh najisna mah da eta teh getih ngan peda da eta mah termasuk kana barang anu dihampura. Asabi nomor katujuhna eta jami uma sakabehna perkara ya syukku anu hese anu rupek anaon al ihtiroju
dihindarina dijauhanana anhut itu si jami goliban sakumaha kegalibanana saperti kumaha sapertikeun cepretan pantulan nyepretna cai kiih kana sarung urang teh aya lalaki misalkan tawa awewe aya manusia nu keur kiih tah si kiihna teh sok aya nu saapik-apikna ge anggar we aya nu naon aya anu mantul eta si cai kiih teh tah eta teh termasuk kana najis najisna mah najis ngan dihampura gitu ngan alus nama mata kening boroning kitu jang lalaki jang awewe saha wae di antara urang sae nama si jeroan pakaian jero teh diganti komo lamun rek salat bisi aya najis anu naon anu entrep atawa sapertikeun naon sapertikeun eh naon ciduh ucing atawa diletakkan ucing kan ucing teh sakap naon ucing mah lain barang najis kan padahal ciduhna teh lamun urang diletakkan ke ucing teh najis gitu tah eta teh dihampura misalkan keur salat urang teh aya ucing nu ngaletakan suku urang tah eta mah dihampura beres. Bismillahirrahmanirrahim. Aksamun najasati ari pirang-pirang babagian najis yan kosimu eta narima kabagi naon an najasatu pirang-pirang najis ila salah sati aksamina tepan kana tiru pirang-pirang bagian. Al awwalu nomor kahijina muhaffafatun disebut najis muhaffafah. Wahia ari itu muhaffafah teh eta baulu sobin ciki ihna budak alladzi anu budak lalaki alladzi anu lam yablug acan tepi itu si sobi haulaini kana 2 tahun walam yata'adda jeung can barang tuang nanaon bigoy dilabanin kecuali cai susu indungna asani nomor kaduana mugoladotun najis mugoladoh wahia ari itu mugoladoh teh eta najasatul kalbi najisna anjing wal hinziri jeung bagong wa mata walada jeung anu dilahirkeun turunan-turunanna bainahuma ti antara anjing jeung bagong asali suno markatiluna mutawasitotun aya najis mutawasitoh wahia tah ari ieu najis mutawasitoh eta ma najis ada asali suno markatiluna mutawasitotun eta najis mutawasitoh wahia di ieu mutawasitoh eta ma najis ada hadaini nauaini eta anu dua warna kalbauli sapertikeun cikih wal goiti jeung kokotor sapertikeun tai tataian izalatun najasati ari cara membersihkeun najis tathiru narima suci naon an najasati pirang-pirang najis an najasati al mukhafafati anu ringan najis mukhafafah la yajibu eta teu wajib naon gosluma ngumbahna najis asobahu baulu sobin ciki ihna lalaki min saubin tina pakaian aw badanin tahu tina badan aw goirihima tahu salianti pakaian jeung badan misalkan dina keramik dina dampal dina dipan teu teu kudu dikumbah teu kudu dikocoran ku cai bal tetapi na yakfi eta cukup itu si muhafafah mah rasul mai ku ngecretkeun cai atau nyemprotkeun cai ala mahalihi kana tempatna najis najis muhafafah cukup di kepret-kepret ku cai tathirun najasatil mughaladati cara nyucikeun najis mughaladah kul wa kullu syai'in saban-saban perkara ya tanajasu anu jadi najis biwulugil kalbi tina wa kullu syai'in ari saban-saban perkara ya tanajasu anu najis biwulugil kalbi tina naon tina najis anjing awil hinjiri atawa tina bagong fa innahu sanyana kalakuan jeung tingkah eta yajibu wajib naon gosluhu ngumbahna itu najis sab marotin 7 pirang-pirang balikan
ihdahunna bari salah sahijina tina itu nu sab'un anu 7 teh eta makhlutatun dicampuran biturobin kalayan make taneuh. Tathirun najasatil mutawasito ti cara nyucikeun najis mutawasito. Ida waqa'at di mana-mana tumiba naon najasatun najis. Ghairu ma sabaqo salian ti nu geus tepi tadi hukmuha maka hukumna itu najis teh ala syai'in kana saban-saban perkara wajaba tah mangka wajib naon gosluhu ngumbah kana itu si najis marrotan wahidatan sakali balikan. Cukup nah najis muhafafah ma mutawasitoh mah sakali kumbahan bil ma'i kalayan make cai wa taslisu jeung tilu balikan afdalun pikeun kasampurnaannana wa hadihi tah ari ieu najis mutawasitoh kismani eta kabagi dua al awal nomor kahijina eta hukmiyatun najis mutawasitoh hukmiyah wahia ari najis mutawasitoh hukmiyah alati anu lam yudrok teu katingali laha itu si najis atau teu kapanggih dina itu si najis teh naon mun rasa aw launun atawa warna aw rihun atawa walarihun jeung teu aya ambe. Najis hukmiyah mah najis anu mana najis teh teu kanyahoan rasa rupa jeung ambeuna eta termasuk kana najis mutawasitoh ainiyah hukmiyah. Asani nomor kaduana ainiyah tu najis ainiyah wahia ari najis ainiyah eta alati anu laha tetep dina itu najis mun ari aya rasaan aw launun atawa aya warnaan aya rupaan aw rihun atawa aya ambean. Tah fal hukmiyatu maka ari najis hukmiyah yakfi eta cukup pihadina itu si hukmiyah mururul ma'i ngocorkeun cai alaihi kana itu si najis marotan wahidatan sakali balikan. Al ainiyatu jeung ari najis anu bangsa ainiyah la budak maka misti pikeun anjeun min izalati jirmiha pikeun ngaleungitkeun heula datna najis. Summa jar ilma'i tuluy ngocorkeun cai alaiha kana itu si najis. Summa in baqiya tuluy lamun masih tetep naon launun rupa mun atawa rasa awarihun atawa ambeuna itu si najis ta'ayyanatil isti'anatu maka tambahan ku anjeun ku pirang-pirang cacampur binahwi sabuni sapertikeun sabun fa in ta'addaro